Waduh yok. Wah Barnet. Muhun, aduh. Sugan teh. Ka aing atuh. Ampura benar, itu asa kieu teh aing kok. Goblok si Bandoyok mah. Ah, terbalik aing teh gawean. Anh sinh ra là mày có cô anh sinh ra là Aduh. Usahanya diacak-acak tempat usaha aing. Lihat. Nek naon atuh nyusul ka kebon. Eueuh cai panas lagi eueuh. Lain aing rek mata cai panas. Rek curhat ieu masalah geng serigala. Aduh aing bener-bener meresahkan ayeuna mah. Curhat naon ieu teh? Urang usaha karek sapoe coba ayeuna pan muka pangkas tuh ka acak-acak kumanehanana. Ku ketua geng serigala. Nah kumaha kitu? Kumaha tuh urang minta solusi ka maneh? Udah kumaha atuh, da urang teu bisa mantuan. Da urang pan teu boga pasukan teu cara manehanana. Aing mah sugan teh maneh rek bisa mantuan sebagai CS urang. Hampura lah dina masalah eta mah urang teu bisa mantuan. Pada urang ge sarua sieun ku geng serigala mah. Gaya tuh hai kitu mah urang rek dengan cara sorangan we. Heeh. Aduh. Siap geus teu mampuheun ngabantuan. Ieu mah iwatin dengan cara sorangan. Tapi dalam kieu wae mah tungtungna ieu mah kudu dilawan ieu mah. Kudu dilawan ketua geng serigala ieu mah. Kumaha oge resikona kudu dilawan Jual. bisa naon Bang? Mau apa misalnya naon? Lain ningali si Slebeu teh. Si Selebeu. Ketua geng serigala nih kan. Naon kitu Bang? Kak urang usaha muka pangkas rambut karek sapoe diacak-acak kumaha tempat usaha urang. Terbalik kudu diberi pelajarannya tak. Canda ya ka dieu da. Oh suatu geus ka dieu. Tuh itu gening Mang juga si Selebeu ka dieu. Oh ini tong di bejaan urang aya di dieu nya jualnya. Urang rek nyumput heula. Nah ayeuna tadi neangan si Selebeu ari ayeuna ka nek nyumput. Pokoknya mah urang rek nyumput heula we lah tong ka bejaan. Oh tuh. Yun? May jalan nun. Jalan nun? Asal ano lang? Tuh hek. Ayun, lala. Oo, hek. Slebeu. Lawan. Sia maneh anu ngacak-ngacak tempat pangkas rambut urangnya. Lawan, lawan. Yang saha lamun lain maneh atuh pan biasa lagi maneh ngeunaan. Anu sok nyieun kekacauan mah di dieu teh. Mana mak ina? Makanya ulan. Nama temen yang segala. Oh sugan teh maneh atuh da. Mana amat Tapi ka dieu heula. Mana? Jual ka dieu jual. Urang bisa sulap jual ka dieu jual. Urang bisa sulap tak. Ieu pan aya jamunya. Tuh aya jamu. Tingali ka maneh. Urang aya jamu. Nah, ayeuna urang dipesakan ka dieu set. Tuh tinggal dipesakan ka dieu nya bener tuh. Benar. Sim salabim. Tiup. Tuh. Tinggal bisa pindah ka dieu. Bisa anda aingnya. Ay, mau nyamuk ayawan. Rek mana maneh? Dari.
Rek balik heeh. Aing gawean di sana rek mau jamu. Itu na aing nu boga jamu nu meunang hiji. Teh. Aduh. Bener-bener ya geng serigala ya. Mesti bisa dianggap remeh. Aing usaha karek sapoe geus dihancurkeun ku ketua geng serigala. Kumaha caranya ngelawan aduh. Bingung rek we. Ieu mah cara lain, ieu mah kudu menyelusup asup kana geng manehanana, ieu mah kudu nyamar. Aya asup dina geng manehanana kakarak urang budak balik. Ngan kumaha cara nyamar nanya euy ka aing. Atau orang nyaman anu bisa dibayar supaya bisa ngiluan karena geng serigala. Jadi engke orang bisa menang info-info di manehanana. Aduh, aing ngomong-ngomong can ngopi ya. Kudu mental leceh panas jika kasih lihat ya. Ya, sih ya itu kemana nya? Cara begini. Wasiat lagi, Duh, aing kemana dengan mangsa ya, can ngopi tisuk. Siat pentan cai panas-panas acan. Itu saha sing garem-garem keur ngarobrol. Coba orang sampeurkeun ah. Kamarana eueuh jalma saurang-urang acan aduh aing kieu. Rasa kieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wadoyok. Wah Barnet. Muhun, aduh. Sugan teh saha bieu teh cenah asa-asa wau. Aku naon make gagara wa. Itu eta mau naon eta? Ieu teh pesten si iya teu aya nya eta bade nyuhunkeun Cipanas sugan kitu. Gaduh gitu wadoyok di dieu Cipanas. Pan ieu ge di Cipanas. Maksudna air mendidih sanes nami tempat Cipanas sanes cai panas kan ngopi. Di goblok da geus kabaca apa aing klek tersi mati bareto ge. Uang pangnyanakakeun atuh, Bang. Oh nya. Heeh nya. Antosan di dia. Siap wa. Baca. Wadoyok ngikut ikutan jeung ududna aing mah. Buah banget curigaan aing sakadirek minta udud. Barnet. Ah, ieu si rek ngarokoknya. Aduh, wadah abdi mah kali gerek minta cai panas unggul nih jeung segala rokona geuning geus di kopian ieu oge. Nya, sok. Aduh, nuhun pisan Itu di kemana? Buru-buru ieu teh rek ka pos Ronade anu narungan barudak. Oh, siap Barnet. Nya, siap nya, mangga wilujeng. Siapnya. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hakan sesiatnya. Goblok unggal kowe mapai we minta udut jeung kopi. Hakan sia teh Barnet. Lain aing mah asap bager euy. Minta cai panas dibere jeung kopina. Ya bening dibere jeung ududna. Ngamodal atuh. Bawa edan. Sugan aing heueuh mere udud. Ojek, Barnet. mana? Geus di warung tidinya. Tos naon tuh warung? Beli rokok tapi di teteangan warung jauh. Oh, da emang heueuh jauh di dieu mah. Keun bae urang mah keur berbaik hati ka Mang Jack. Ye, udud mah loba urang ye. Tah merekeun bae teu kudu meuli. Oh,
Nuhun pisan. Heeh, sami-sami. Komandan. Gusti mana? Pasti wadoyok mah tak cai efek teh kalah dieusian jeung kopina geuningan bager wadoyok mah. Cing ngesaan kupina sekalian. Gae. Cing. Ah dia. Kopi Oh, digawean ieu mah ku si Badoyok anjir. Iya mah diuyahan seteh. Ah nu balik aja. Sakasaan. Ka aing atuh. Hampura beunah eta sakieu-kieu teh aing kopi. teh. Goblok si Bandoyok mah. Terbalik aing digawean, Bah. Enggak aing nuhun ya rokona. Oh, sami. Hello wadoyok mah gawean ka aing suka teh heueuh bager merek kopi. Teh, di mana haon pangset? Buah edan. Goblok siapa Badoyok. Gawean ka si Banet. Hah, merek kopi anjing ku aing asal teh. Diuyahan siapa nya. Diuyahan ku aing man sia teh sok mentok we udud jeung kopi unggalan cik ieu. Aing nyaho ka sasara mapai sia teh mah. Da kitu. Saya mau meuli. Napa panggil di mana itu? Internet. Geus di warung meuli rokok pek eueuh warungna jauh. Aing dibere bageun sakitu nu masih banet. Bageun mere rokok ka aing geuleuh. Jailan kumaha? Adik, naon bana rokokna? Benang kapreng. Ieu mati aing tadi lo ame mikir di Barneta. Ngamodal atuh.